Hiu. Wayahna. Kela tuh wayahna naon sok. Oke. Ini melanghir ki ngahiliwir gitu. Kanu pangambungna ge ada dong. Ya guys, kieu nya. Da udud ge kan kudu boga duit gitu. Ai eueuh duit mah nya. Geus we wayahna gasolin we hungkul teh. Ududna mana? Geus kieu we. Heeh. Naon? Asal urang ieu minta tarucingan ya. Boleh. Sok. Boleh ya, Pak. Kudu ieu mah. Oh, kudu. Oh. Iya, sok. Para pertanyaan ieu. 1,5. Ulah kagok atuh. 2 urang setengah-setengah urang teh kana pagawean teh. Oh, jadi ngedapatkan si dia oge nya setengah-setengah gitu. Atuh eta mah beda deui itu urang kudu hidup dan mati kana nu kitu mah. Wedih, hidup dan mati. Heeh. Sosok buru ya pertanyaan ke hiji we langsung nya. Kayak atuh naon jo langsung kana pertanyaan. Kan kudu aya hukumanna gitu mun teu kajawab teh. Oh, da naon dia kayak ini. Disunut teh ku ieu ke gasolin. Boleh. Minyak tanahna aya teh. Duruk-duruk gitu aja. Geus kieu. Ieu teh ada urang teh teu boga naon gitu. Keur boga kelek hungkul ya teh. Geus kelek we na Mas. Kelek kana bilang teh balik ulin gitu orang teh pepanasan mah nyarek dibere kelek mung teuing. Tingali. Mudi. Bau kieu suburu ya. Naon buruna ieu? Pertanyaan pertama. Oh. Hewan apa yang hurufnya 1? Lieur tah tuh parusing teh kana pikiran tadi pikiran ada. Hewan apa yang hurufnya 1? Iya. Moal kajawab. Gampang atuh eta mah. Guys, naon? Sabari peureum ge bisa ngajawab tuh. Bari ngiceup kayaknya. Ikan. Betul? Hiu. Wayahna. Kela tuh wayahna naon sok. Wayah. Oke. Melanghir ge ngahiliwir gitu. Kanu pangambungna ge ada dong. Kanu pangambungna nih asa tes Nyaho. naon? G aja. Wedih. Mata kena teu kudu diajar urang ge euy. Sok puramaen. Dia hewannya bae urang atuh boga lah keur hewan mah gitu mah. Sok. Hewan. Hewan naon anu pikarunyaeun? Salah. Sok dibere waktu sadetik hiji. Entok nya. Bagong. Lain bagong. Nyaho sini nyaho. Cok. Jadi. Sok menang dibere. Jadi ya. Naon teh? Nu sok kana eta lalaki teh. Naon eta lalaki teh naon? Tong sok ngeres gitu ya. Jo kanu eta lalaki. Ieu mah karunyaeun tinggal beungeutna. Aletiknya, bereumnya, tara diurusnya, hirup deui papanggna mah kitu. Kitu. Naon lainnya tongo. Sok. Kela tongo. Tuh kalah ngebahas lain eta jawab heula. Kana si Ujang gitu. Si Ujang deh saha. Aduh. Lalaki mah kabeh aya boga si Ujang gitu da. Salah lalaki boga si Ujang itu coba awewe mah. Mah nya teh nyaho si Ujang. Urang teh si Joni. Urang Garut nya. Wede. Kelana jadi kanu lain eta jawab heula naon. Hewan naon nu pikarunyaeun? Taluk. Gak ulang-ulang jawab. Taluk.
sok kurangan gitu sok buru kurangan anu bican ka jawab atuh guys baik gimana bisa diayakin master buru lain embung yang jawab bulan nu bieu eta gaji embung yang jawab musik buru ya sucat flight po lain nanya sok buru rek joget itu man oh sok beratan oh bener sok buru berat keneh mana biasa karung jeung tempe 1 kilo eta mah teh kudu dipikiran tuh eta mah an bete berat keneh mana biasa karung jeung tempe 1 kilo berat keneh awewe ngomong kieu kumaha terlalu baik buat aku taluk kita taluk nah gitu we teh pusat meureun bisi apal mah hewan naon nu pikarunyaeun tikus tikus ruk sini garungnya karena kena entog tuh bisa tikus ruk singning jagoan gitu salah lama itu bisa gak jawab kelekan nah yang kelek naon yuk sini cara mani sebulan biasa stop pertanyaan kedua sok buru sing hade atuh jawaban teh bari aing mah urang deui gitu bari ngicep ge atuh dijawab mah ge sok buru kan di teh urang gitu nah urang deui aaeun ieu aaeun sok awewe nu kumaha anu bajuna atau ngomongkeun awewe itu geus peuting gitu bahaya wae sarua atuh meureun sarua kumaha itu atuh kumaha patetarjuangan mah urang tanya jawab sok atuh jadi urang kumaha we urang teh nya sok nuturkeun we di dieu sok bae atuh karunya awewe mah ganti namanya udah geus ketang awewe